Ki, mana nyahot dah sih kasus siswa nu make narkoba di sekolahan? Emang ayahnya hai, luka atuh abdi mah teu terang. Aya Ki dina berita loba pisan. Kamu nu budak cicingan mah. Ih, palaurnya zaman ayeuna mah. Heuh palaur pisan Ki zaman ayeuna mah. Ih, kumaha mun ayeuna arorangan nyen poster ngeunaan narkoba terus ditempel dina hareup kelas. Hayu hai, sugan we mun orang nyen poster ieu loba siswa nu saradar lamun narkoba teh seueur pisan bahayana. Tah bener Ki, hayu bro. Yuk. Da, urang curiga kana kotak ieu apa kurang bawa heulanya? Ih, da eta kok si Ipit jeung si Iyo. Ipit, Iyo ka dia coba. Hei, urang mana kotak ieu sia? Ih, kamari urang ninggali kotak eta, tapi kurang teu dicokot. Ih, nah teu dicokot. Cokot atuh cokot alus ieu kotakna. Heeh, cokot we. Ih, tapi urang arek balik teh heulanya sana hujan. Terus saya bebas. Udah hujan mending ka itu hayu. Ayo urang neangan tempat nu ieu. Hayu. Ki, tinggal lihat. Poster habis jadi tuh. Awas kemudian. Kumaha arep pokoknya dari peta. Yuk. Si Kiki jeung si Haya engko arek masangkeun poster tapi teh mau salat jeung gunting. Nes. Antar ka si Haya yuk. Ayo. Temennya. Hai. Iya naon? Hah? Narkoba. Narkoba teh naon? Ai mana itu ya, bukan narkoba. Ih parah. Ih, ayo urang berinya ayo gitu dia. Iya, Caca. Tinggal di makanan kemana sempat yuk. Ayo. Mana si capeknya? Mana capek tuh? Capek ih itu tadi kan hayu ada lompangan wae. Heeh. Urang masa penasaran teh yo karena kotak itu asal yang dibuka ku urang. Wangi penasaran ngantong dibuka cuma urang bisi batur sih teh. Buka tuh sih. Entong. Ah, mana mah? Bisi keramat isina teh kumaha mun juri. Kayak Saya tak teuing bisa. Halo. Sahaya. Oh mama, panya teh saha da nu bener teh di save. Oh mah kenapa nuju deui kunaon mah? Balik heula. Oh mohon. Wan urang balik heula nya. itu maka tuh di Urang geus itu balik ku indung urang. urang kayak buka kotak ieu. Entong mana bisi nu batur sih teh. Bae. Bisi keramat si ajuri ke sina. Urang balik heula nya wan. Ih, mana entong. Urang balik heula. Banget. Ieu teh keur ngomong kunaon? Iya tuh tingali posterna. Ieu teh keur ngomong narkoba. Heeh, narkoba teh naon sih? Narkoba teh singkatan tina narkotika, psikotropika, jeung bahan adiktif atau anu gampangna bahan anu bahaya. Bener-bener jenis oge loba kos heroin, kokain, ganja jeung nu lain-lain ada. Oh, banyak. Terus bahayana kumaha? Bahayana teh loba penggunana bisa kecanduan bahkan tepikeun maut. Nah, bener misalkan kecanduan terus overdosis bahayanya bisa fatal. Nah, nya urang ge bisa ngenalan orang-orang anu kena narkoba. Terus kumaha? Tah ciri-cirina teh mereka sok tunu jeung lemes awakna teh. Terus emosi nanti teh bisa dikontrol nih. Terus panona berem, wajahna pucet. Marana oge bisa sok sieun kana cahaya. Sok jeung saos wae. Ih, jika pampirnya. Oh, nyata. Oh, gitu loh. Banyak ciri-cirina. Ayeuna jembar hanya. Terus sel genep. Ih, geus geurit geuning, arek balik iraha. Ih, kela ih. Dagon heula urang ieu nanggung pisah cepat tempel ieu bakal urang ayo. Nah, ayeuna urang geus beres ya. Yuk. Terus sel genep. Yuk. Ih, da, geus jam 5, sieun isin aya jurik balik ah.
kamari burit, mana ngadengin naon sih? Ting, abdi gitu terang. Pokoknya mah ngadengi suara-suara teh aneh sieun pokoknya mah. Ih, sieun mana jam 5:30 deh. Arurang kan kamari balik jam 5:30, Win. Suara teh aneh-aneh pisan pokoknya mah ting naon. Lainna aya pantrangan ya di dia teh mun jam 5:30 teh kudu balik ka imah atau di sakola. Pantes atuh kamar teh suara-suara kitu. Ih, sieun nya Ki. Ih, Ki, tingali. Udah jam 12:30. Orang asup kelas ya bisa aya guru asup. Yuk. Bosennya ih. Tuh apa gue? Jam kos kirim dibalik, cik orang balikeun we nya sakola teh. Tapi aya tugas weh. Meureun da jam kos kieu mah pasti kudu deket dibalik. Heeh. Rek nona tugas da moal aya nya guru nage 1000. Mending urang ngajalan badak yuk ka tukang. Ngajalan kumaha teh? Ngajalan urang trok-trok. Baisina baralik ya. Emang marane teh sieun. Naon? Baru dak ya bisiku kumaha? Bahaya tama berat cicingan dinya baru cicingan ieu. Ayo. Terang tuh, kamar disonten, abdi kan lagi suara aneh. Ih, dah sieun. Aduh, kira urang asa nyareri. Nid kunaon? Teh enak badan sanes. Tadi puting urang teh bisa sare da sieun. Hah? Sieun kunaon? Keur kamari, urang nempuh kalangkang di dinya nu warna bodas. Ih, lainna mana geus baliknya kamari. Urang teh kamari teh katinggalieun buku urang. Terus we pas asup we ka dieu nempuh aya eta. Sieun banget. Sieun, tapi kudu kuna naon nih? Henteu sih teh kurang naon, tapi urang lompat we da sieun. Nyanggeus we ayeuna mah yuk urang ka UKS yuk. Syadan, engke bejakeun nya. Sini dia rek ka UKS. Oh, nya mohon sing enggal damangnya. Aduh, capek oge nya. Heeh, puguhan capek urang ge. Ieu arurang ngajailan produk ieu emang mah kuna naon? Moal emang kunaon? Habis ka nyahoan we urang masieun. Si masieunna nya. Cemen heeh. Hei, urang nyobaan eta teh yuk. Naon? Anu kamari teh. Coba deh. Ayo. Ieu mana aya teu? Eueuh urang mah. Mana mah? Doan we urang jeung si Ipit da mana mah rakus. Yuk, doan. urang mah sorangan rakus. Coba maneh lah urang nempo. Tapi ngan naon saeutik sakieu, urang mah hayang loba. Depan rakus pannya mukbang da otak teh. Coba. Kotor tuh nya. Cobaan. Coba Pit maneh lah. Make baca doang lah tuh. Entong atuh Aisyah. Islam tuh mana? Coba. Coba. Ayo buri, orang yang gara-gara balik ieu teh. Coba Pit. Coba Kumaha? rasanya kos kieu ning lieur. Urang jadi sieun coba antong ya. Cobaan yo ngeunah. Tapi ngeunah saeutik ning. Coba urang coba. Tapi lamun dilobakeun arurang kumaha ye? Coba. Gerengseng mah. Gerengseng merah. Hmm. Mana pisan euy. Bener euy ngeuna alus ningwan ide maneh. Heeh atuh. Iya nih tingali isinya. Kamari sareng naonnya? Kamari sareng naon sih? Si anda urang mah urang masuk teh di brigada kana bosik aya di sekolah ieu. Emang sareng naon? Ieu nih aya bosik jam 5 ke jam 6. Sok aya kejadian ajurit cenah masuk aya nampakeun dia. Eta mah amang-amang meureun jahil. Ameh arurang euy na teh sonten teuing. Heeh nya pan ayeuna aya nu gawe di dinya Lin.
Hei, urang boga sesuatu sih ya. Tah. Nah, ini teh warna-warni gitu nih. Iya Pas mah kue lapis. pingpong pet. Lain pingpong pet, upit. Naon atuh? Pingpong pet pan urang ge make tas. Oh, meureun maneh mah meureun ngirana pingpong pet tapi itu asli nama Ani Pet, Pit. Ani pet. Pamipet meureun. Ani Pet mah sapatu. Kana Sapatu. sapatu wae. Manya nu kieu dipake kana jeung cak sok ngahiwal. Nah, emang itu jeung naon manfaatna? Jeung nyabut jerawat. Coba atuh orang yang pakai urang aja rawat ini dia. Ini hayang wae. Ini ngediet nanaon teh coba nempo urang. Tuh, beureum. Heeh nya bener. Tak eta si Nu jerawat leutik we. teh aweuh. Mana coba ada soalna leutik jerawat manehna. Tah. Geus. Kuning-kuning kieu nya. Unicorns. Oh, urang boga eta, boga hiji deui ya. Naon? Boga sesuatu. Naon? Kotak mananya kotak teh? Tah. Iya mah kotak anu kamari. Heueuh nu asalna teh nya ieu mah. Nu maneh hayang muka teh ning cek urang ulah. Heeh. Tapi Geus dibuka, urang Can? tapi urang urang penasaran kana kotak ieu. Buka atuh buka yuk buka ka tukangnya. Heeh, hayu. Hayu tuh. Makana urang hayang mawa ieu ge mah kana urang teh penasaran Di nih. unboxing. Heeh, ada unboxing dibuka teh itu sebenarnya. Ayo. Eta barudak tilurnya ka mana sih? Teuing asa ayo we keluar wae. Heeh nya, padahal ayeuna rek masuk jam pelajaran, Lin. Heeh nya kedeung digapus padahal. Heeh nya curiga ada orang ka mana betiluan teh. Sarua asa minum teuing ieu mah. Heeh nya, apa urang buntutan yuk. Ayo. Lah, urang izin heula ka barudak eta, urang ka WC heula. Ayo. Sok atuh buka buka. Buka Buka geus penasaran budak buka. Penasaran ih. Naon kosong? Nah, kosong nih. Itu. Teuing teh nyaho. Nah, kosongnya. Kamari masa berat sia sayaan. Heeh, Kamari dibuka teh. Teu, demi urang teh muka ieu, sama sekali teh muka ieu. Apa kujinnya? Ah, Baiklah baik tapi urang mau ida. Naon eta teh? Mau iya itu. Da Urang ge mawa. Urang kabuskeun aja tempat arang ieu. Eta. Asa anu ningalikeun sih. Di ditu asa anu ningalikeun bi urang tadi nempo. Saha nu ningalikeun? Wanian teuing. Tapi asa eueuh di itu. Oge. Oge perasaan mana Bae meureun. geus we asupkeun. Coba ninggali. Tuh, heeh. Geus abuskeun. Abuskeun dewe geus. Tutupan, geus, geus. Tutupan lah, tutupan. Barudak, ayeuna pelajaran ibu. Kamari ibu atos nerangkeun materina. Tah, ayeuna ibu masihan tugas kasadayana. Tugasna nyaeta tugas kelompok. Supados gampil anu bangku payun mangga malika pengker. Jadi teu kedah milarian deui anggota kelompokna. Hok, ayeuna mangganya kerjakeun tugasna. Soalna ibu bade aya rapat sareng guru anu lainna. Entong kalaluarnya.
di dia. Orang teh kerkom emang itu nyahonya ya tugas parah. Kaburnya Pokoknya 2025 tuh langsung kerkom. Stres wae ke komplain mah capek Heeh. kan nilai kerkom teh apa pinter. Udah pasti lulus ini sekolah mah. Kan nilainya goreng, hayang nilainya goreng. Baik, we. Lagi bisa nyontek mah. Ah, Pegawai mikir teh Tur mikir. Nya kemana ada tiga setengah genep can barali. besok aja jadi goginya. Loba jurik sih sekolah mah. Tong kitu teu aya jurig mah mun aya ge tenang we dari Allah nu ngajarin. Soalnya Emang mah nyahonya solimi. Ya Allah. Aya mah besok pamali nyaho cokolot oge ulah jeung keur ieu di. Datang di tukang. Kenal ada eta mah tempat nongkrong arurang. Bersenang-senangnya tempat biasa bersenang-senang. Mojok gitu. Benar ya. Hayangnya, hayangnya Dari Besok balik Hujan we nya aya nama Alhamdulillah barokah. Kala. Kiki. Naon? Marane curiga teh sih ka budak tiluan eta anu kamari pas-pasan di tukang kelas ning. Oh, nu di dinya? Anu kamari. Oke curiga, tapi sadar tuh sih pas ke orang aya ketokan nih, kabur kan. Pas anu teh sosial. Urang ge ngarasa apa maranehna tiluannya anu nyingseun ka urang. Jiga mun nyeun strategi urang ngamututan maranehna. Meka nyahoan ta eta teh naon? Bisa. Tapi saya dikan teh sih tiluan mah. Ini ngajakan anu lain. Ayo ngajakan ngabarudak yuk. Yuk. Dia. Naon? Denge si hayang nya. Kemarinnya curiga teh sih anu aya surat katakan jendela pas harita. Curiga katiluan itu tuh. Ngali atuh. Gerak-gerik tapi mencurigakan kita nih. Tapi pan maraneh tiluan nama cicingeun. Ih, cicingan naon justru cicingan. Loba kasusna teh. Nya, pas harita arurang tiluan pas-pasan teh jeung marodak tiluan eta tah. Di eta di tukang tugas. Coba kumaha teh curiga cenah si Wanda, nyaho si Wanda? Mau kotak misterius gitu nih. Anu anak koneng nih. Disumputkeun koneng nih. Nu sok dibawa. Tah eta. Curiga teh si maraneh nya. Ya, rencananya arurang teh arek nya strategi maraneh rek moal. Ayo. Ih naon sih mana pipiluanan sih oge. Boldo emang kunaon teu asik mana mah. Mana itu asik. Tah beda arek mah. Ayo gas. Ya dan berarti maraneh hubung pan ya? Yakin ya. Rame ieu mau ngabuntutan maraneh yakin ya. Satunya arah ka luar lanya. Ya. Ayo bener ya. Bener ya. Hei. Urang nyoba nu kamari deui yuk. Ayo itu yuk di tukang yuk di tempat biasa. Tanggung di tukang atupan hujan, mending di ditu yuk. Bener. Urang tuh mau kardigan sih. Kumana lah semputkeun sina kardigan maneh. Oke. Semputkeun. Ayo. Nah, man teh bawa HP teh disimpen. Kira tuh sabar. Ibu deh cek bae. Baiklah ayo gaskeun we. Bela gas segenya. Rencana rek kumaha ieu arurang? Kumaha strategina? Kumaha? Kan pikiran teh kieu. Kumaha mun arurang sukan ngabuntutan maranehna atawa pas jempos gitu ngabuntutan. Pas Marana keluar gitu. orang betulkeun gitu. Nah, jadi orang ngabuntutan maranehna kumaha setuju teu? Setuju. Gaskeun lah nya. Nah, kumaha mun arurang minta tulungan ka budak laki. Si Adnan biasa namanya. Saladinya. Nah, si Icel. Bisa. Si
Si Ojan. Gas we keluar eta nya anu mantep pisan lah jeung urang heuh Meh sih. teh sieun teh nih aya nu ngajagaan gitu lah laki. Heeh nya. Baikeun lah meureun. Iya tuh. Saya lah ibu lah. Ih, kayak laki ki. Ayo si Fira geus misah ka mana? Ka WC tuh. Heuh nya. Nah, geus satu lah ibu. Aduh, kunaon? Marane rek bilu moal. Ini lu kemana? Ih, urang teh nya boga strategi rek kambudutan tah marana ti luar itu tah. Tiluan, nusuk tiluan? Ka ieu moal. Rek minum moal. Kemana ngamunkan? Yes, kan marana teh sok aya misterius gitu ning. Sok tukang kelas wae ning. Marana pan sok ningali pan. Nya, sok. Tah urang teh curiga ka marana ti luar teh. Marana rek minum moal. Ayo. Ayo. Satura soalna arurang sieun emangnya we. Awe hubung. Awe opatan gitu kan. Teu mungkin nya. Ya. Komo eta teh awi heuh teu. Bantuannya marana bager dah heuh teu. Betul. Siap. Itu yuk. Ayo. Strategi nanti awal masih kurang tengiluan. Jadi itu nama orang teh kabuntunana pas jam kos atau pas uih sakola. Soalnya sok araweuh kan kabas. Sok kosong we ning araweuh keluar eta teh. Tapi kan anu hujan ning. Gitu jadi. Makanya. Lah emang barangur mulanya di warung tamu. Pasti dah bangor dah. Tapi dah cicing ge bangor ningnya. Biasanya kita tuh sih nu cicing bisa nama. Nya pasti dah. Kamu ayeuna jam berapa coba 2 jam? Jam coba kali. 4:30. Jam 5 mah baur. Kan mainnya holin ayeuna di sakola sok aya ditanda kutip kitu ning supaya jurik-jurik kita ning. Emang horor. Nya. Tah yang geus we atuh lah mun hujan mah pasti tet paragu teh sih. Nya. Baur. Yang geus we ayeuna mah balik hayu ah. Jadi engke isukan we karang kebutuhan mah heuh teu. Balik. Jadi nak rek kumaha ieu teh? Nya. Ih, ayeuna ke jam kos teh sih coba kayak planning heula. Ih tuh, guruna mah asup kan ayeuna tah. Bisa boleh. Bisa. Tumben enggak cari keluar. Bedanya. Saya sok keluar kan mun jam kos mah. Bedanya. Ini sih tadian acan. Bener. Acan cari keluar. Tadi kan aja. Bukan itu buat keluar mah. Oh, tak benar. Aduh, bukan apa ya mah orang bisa ngilot euy. Ih, naon kamarnya bisa cenah. Saya sibuk mana mah. Aya keperluan keluarga bos, hampura we. Ih, nah, teh Asik Ayo hati-hati. yang geus we. Itu juga yang buka kotak juga. Itu juga masa merinding sih. Itu dari HP. Ini bodas ini anda ayo dulu. Teman-teman juri nusuk nutut awewe sih ya. Yang waktu juri nusuk nutut awewe.
tapi kan jadi itu tong mun balik tong leuwih ti jam 5 ada orang kena jam baraha ih. Ah, itulah yang memang budang camping meureun. Itu buka kotaknya lah. Itu kan buka. Jangan capek orang gerimis. Tiba-tiba datang. Aku udah dong, tiba-tiba datang. Temu kayak tanya temu ka panon marah deh. Iya naon panon. Nah, atuh nu arurang. Ih, eta naon? Kota naon eta panon. Aing ieu teh. Kotak urang, kotak arurang eta mah. Aing ieu teh. Wah, ih, itu lagi kotak urang. Iya, nu aing mobilnya. Urang. Iya naon di sini? Iya naon di sini? Astagfirullahaladzim. Kita mah nu aya geus di kotakna. Lagi di barang kita lagi di mana ieu? Lain manggi deui memang permennya kagenahan. Ya Allah, ieu tinggali permen kan di tubuh kota tinggali. Atuh dahar rek kumaha meh? Cobaan. Cobaan, cobaan. Oke, cobaan bukan. Cobaan, ayo. Cobaan penanya. Cobaan. Gerak. Cobaan. Enggak sih. Sabar ieunya sok panon atuh da bolo sih mah. Panon nanti. Terus dikeun. Barang baturnya. Permen bisa kieu. Kurang bergaulnya. Nyamun. Lapor teh nya da ieu permen mau naon. Bukan minum kamarane hok buka dia teh. Cobaan kumaha cobaan. Dikeun gus ilu mana mah dia. Urus hidup batur, urus hidup sarangan, eta urus hidup arunan. Hayangnya. Cobaan atuh cobaan. Jangan azamli, jangan mah azamli. Ini permen teh kamarane. Nanti kadu di kamarane. Mahal. Gas. Dikeun kabeh Guru gas saya. Kamu awal ngajakan masalah. Jujur aja nama. Tapi emangnya namanya Ya, ada mana sih? Bisa cari ruang di
kecanduan sama kami. Bisa. Kan aku tanya. Tapi kamu dilaporkan ke sini. Tahu orang mukul. Janji tuh malah janji orang ngomong gitu deh orang yang janji jangan batur beli sok. Nah, benar benar kan dia. Balai demi. Enggak cukup orang mukulnya. Bisa dijual lagi bayonya. Orang di picen dibakar sok bener. Janji. Bener janji sok. Swear. Yang geus mah ieu teh bosnya aturan. Bisa dulu. Empatinya Bener ya janji siap bener. Awas siap. Awas janji sianya janji marana orang pasti berubah Ieu marane mun bisa mah bakal ayeuna hok bisa teu. Kamu coba kamu diri tak biasa nama ayah pembuatan. Ayo. Bisa ya. Tuh. bisa kayak ini taiji deui panjang ya Jangan sekarang mu. bakar ieu Lain jangan lilin tadi. Nonton lain lilin. Kok eta lah. jarang sebenarnya baik hati lima hilaf saeutik atuh Nanti bener bakal di imahnya marane. Benernya. Udah janji kan. Janji marane. Mereka masih ada di video ya. Video. Ada lah. Ayo orang nilainya. oke sok hati-hati Ya. Sebagai guys mau iya korek. bakar sok sudah ke sini tadi dewe kita kieukeun sok kami atuh gila lah kami kan we selain selasa kan ya aya ya Allah sok tuna kabe ya Allah Kita kurang ditaburkan itu sama yang di semua. Mas Mita nang mana ya yo atuh eta pae kan pae obat ieu pakai ieu tah oh bener saya udah bakar-bakar ieu ayo geus beres tah Iya, kotak kita, kotak bilang. Jadi, bahwa tadi bawa pun, jadi lamun geus sesek kita asa punya. Emang teteh sadan teh kunaon gitu?
baheula teh kata urang teh jadi korban pembulian. Jadina manehna teh nyimpen sesuatu di dalam kotak ieu teh. Baheula teh pernah diceritakeun ka urang teh gitu. Aya kotak di sakola kop buka cenah. Tapi geus kanyahoan ku barudak kitu. Sama eta ditinggalian teu aya pake leungit. Makakan urang teh asa panik gitu. Hampura atunya jadi rusak itu kotaknya kok gara-gara arurang di Da, tanya hanya arwah oge. enggak. Iya, hampuranya. Hampura sadannya. Itu naon sih. Mun anu beragama anu di jaeuna Mama, keluar yuk neangan barudak gabut ya. Ayo ayo orang ngerjakan wasi Icel. Icel ayo orang keluar gabut yuk. Ayo gaskeun. Bil mana gabut tuh. Keluar yuk neangan barudak. Ayo ayo. Nih, keluar yuk dong. Ayo. Icel keluar yuk. Ayo. Handap Naon ya ada? cicing we nya aya we dihandap cicing gitu ngiluan tuh diuk di itu abang yang di luhur diuk lah ai marane karena teh di jalan ieu ngobrol naon Adanya wae. bae we atuh pan urang teh meureun geus lilah teu kieu jeung marane Orang ngobrol. Tugas teh. Ai suara nih. kan di gazebo nya di gazebo anu Handap, di handap di nya nah arang teh keur cara ricing tiluan teh Ai suara terus ngegeblak aya anu gebronya. suara aneh kayak truk 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 gitu Kalumpat. lupa ada kasihan ada yang suara gitunya ada langsung kacir serem nih Langsung kasihan Aya tuh jurik mah nya salah kasih jurik. ai marane kan apa anu gara-gara anu jam 5 antong cicing kene di dieu nya jam berapa Jam saha gedeunya geus arek magribnya. Itu bener nih masalah aja. pas keur papasan openingnya Iya. marane eta arang pikir arulin di dina da atunya waktu sebenarnya mah eta teh nya hanya setengah genep pas keur ninggali ieu we satengah genep pas arang ngacir teh Asa barudak mang nimbrung yuk. Bisa oke. Pindah yuk ke itu. Jadi kita. Kali ini ya. Tadi marah nih ngomong ke naon? ih kepo Hayangnya wae. Hayangnya wae. Tadi orang tadi ngomong kan misteri anu di sakola teh jam 5 apa jam 6 nih. Jam 1 jam burit-burit tuh kana mah nih. Sebenarnya teh kotak teh naon sih? Urang Penasaran perkamari. kayaknya. Kuat di rumput. manging eta ditulis Emang lihat gitu. jadi parang dicopot eta teh Mana yang nyaho pada sebenarnya itu kotak naon sih meni misterius pisan Nya meni ai di tukang segala. misterius soalna kapangina ku arurang di tukang di ditu ai mana naonan di tukang atuh ulin Biasa we we, arurang mah biasa Kelintingannya Ngaprak. ngapak biasa kan barudak bolangnya orang mah. sebenarnya kotak ieu teh nu teteh huyang. Heeh, terus teh mana di mana baheula teh teteh huyang teh sakola di dieu. terus Jadi korban bully. Terus bunuh dia ih. di dieu di dieu Di dieu. Jeung kotak ieu teh nyimpen sesuatu anu aya hubunganna jeung anu nyingsieun maneh. jadi selama ieu teh anu ngajungjurigan arurang teh teh maneh Bisa jadi. mana kotak yang dipakai kemarin nih Iya, Pak. kotak balik mah atuh sieun urang masieun teh teh maneh kini nyeluk ka arurang bisa arurang awewe ya kamari direbut
Enggak, ampunannya orang kita aja Ya, tapi mah aneh kemarin yang dia kotak aya sian asalnya aya isian katakan orang di usianya Kadang orang dibawain sama usian barang-barang. bener ya Bener. hah oh isian Hahaha.